dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedelan, tapak napaan dedenyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan cecekelan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae. Tapak dihandapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak. Batu kocak hulunya anu kocak. Blon eta jelema. Tah, napaan mah jang kaherat, mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud. Nu mantak disebutna eta teh puasa khusus, berarti puasa thariqah. Itrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Tak iya urang mun nyaritakeun puasa ka bagi tilu. Hiji puasa syariat, nomor kedua puasa thariqah, nomor katilu puasa hakikat. Nusok diomongkeun ku urang puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima, neangan nu kitu mah ambalaya. Boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teh dahar teh nginum teh jima. Nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teh dahar teh nginum teh jima mah disebut ge puasa umum. Umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu, tetangga urang puasa teh kararitu, di kantor puasa teh kararitu, di pabrik puasa teh kararitu, di jalan di pasar puasa teh kararitu. Umumna manusia puasa teh kos kitu. Bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin. Loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga, masyaallah mantak ciga eta puasa kos kitu. Aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota. Tadi mah ngajaga beuteung. Tadi esian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek wari puasana puasa anggahota. Tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota. Mata urang ulah sakahayangna didelekeun ditingalikeun. Celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun. Irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun. Mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun. Leungeun urang ulah sakahayang dicurubak-cabak dirumpa-rampakeun. Kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun. Mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga. Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak kuna dikaluarkeun renyek aja neuk meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos. Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah kos. Yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan ira di akhir zaman kieu.
Segera metak di jero kamar gera bersihan gera pel sajadah gera amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 pak loba amat jualen siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang di buah henteu ka Ramadan hareup mungpang-mungpeng di bejaan di elingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa taman-namatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu ka mana mantap kurang siapkan pemajikan anak ya neng nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu besi deuk beli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pet pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana sakeun kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tama kos gituan supaya teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di mana ka haji ulah diganggu di kamar bae ieu ke masjid geus ka waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi salat ieu mah deuk metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelengkan kana hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyeutikan dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula deuk ka puri emang aya nu maca sholawat berjamaah tah naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya ki haji no kolot ka ditu nek naon deui bajir ka mana bali Ponteng Suri lah bohong lalu omong kiai lah cenah teh variasi doang teh Ponteng Suri ge geus baradang ora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan
maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deui di tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres geus aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae geus cek pamajikanna negatem meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong nini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ye baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jaza tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh wajah putih basia wajah hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tah tanyakeun deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki teh ku galedeg gitu nu di imana ge ngadoana geus teh beres atuh di deuleu galagat ku jana ge mata ieu teh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung jasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gendung dung jar ditalewos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya buku tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat gasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tanggal kalapa ka WC angel di WC tuh eta mah sebab HP khususon
eta kos karar itu eta kuari teh Masya Allah. Jadi merenangan isi nanggan ngamakhluk doang ke Allah mate isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedehean, tapak napaan dedehnyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan ceceklan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae. Tapak dihandapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak. Batu kocak eueuhnya anu kocak. Blon eta jelema. Tah, napaan mah jang kaherat, mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan. Lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anggahota deuk wudu bae ku urang di istighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal Ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeatkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi illallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berkatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jakeur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cakalna ku galedeg sia meureun ta hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek manta kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim
itu kan dedengan ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu tuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teu dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh gunaku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur ka orok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri deui asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarukan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komonor urang Lampung mah nu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat ja birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deui musikna dangdut tukang es blon tah tukang es nengong 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 cek orang teh lagu omat tah nengong 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 urang kagarak datang ka Goiril Magdubi nengong nengong heueuh oma kajen ku kumaha nengong 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 jangan musikan sia mah sia goblok teh budak musik nyanyian instrumen berarti teh mah kunaon ngomong kos kitu atuh tolol keur salat saha nu bisa ngahalangan moal bisa aya pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar
tidak belajar supaya bisa, setelah bisa supaya jadi ahli, setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna. Jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat. Tina 9 makom nu pertama adalah tobat, eta bae heula. Ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah, dedeleuan, dedengean, ambean, omongan, beteng dubur kubul leungeun, suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah. Kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya. Warna hejo jambu mantep. Sabaraha duitnya eta? Mun ngridit DP na sabaraha kada mah DP na sabaraha 500 tolol jahoan nyana ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati. Mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah. Naik kurang kuari kaapan sasebara duit setan timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh ka halangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku apansa naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa malah asup torekat nage mayar deui. Torekat sih kudu bayar heran nih mah. Yehe, mahar 100 gram. Hehe. Sakumaha hikmat. Ge hikmat tuh kos kieu mah. Hikmat papan ilmu juri da mah kos itu. Torekat mah ilmu ka Allah. Neuk ma'rifatullah wa rasulih mah. Neuk hayang boga nur ilahi. Eta. Lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek. Aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuy aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu mah ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis parem capek kaduhung amatnya tadi ka mana leumpang nanya di dalam oge blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai atuh tadi bae deuk di leuleubah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikir nage keunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai deuk menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu cenah jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur wani atuh kos kitu bangpak ngaranna nah
mulai ka Allah ya adapun engke nyana dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya naon susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang meliban mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya na urusan Allah tama aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah beres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi mah rugi 12 eta pos itu jeh nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bungingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran dari tadi mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohon ka Allah. Maksudnya ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu.
maksudna urang hirup dihirupan ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakalna tah dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge. Urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh naon maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kana is dead modar sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia nantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun liat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan
Wah lain wal nyarekan ke Sawal. Karena aing dar-dar deui. Di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa. Mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embung jejore meureunana. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya tah jelema teh nu geus kitu tah. Embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan maka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamoal kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kakula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah ke mana? Lanjut suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu direkam pan hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah mun ragag ka batuna bleg. Nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa kuasi. Wirid kadua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Beres tiupkeun deui ke jam 12 bating bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya na mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti Idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharata kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti la'allakum tattaqun lalawara leuleus ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting doang geus jaed kaopat peuting mah nyana ge geus mulai leumpang kaluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rarasa aing jaed bae cekeun ngeuleuh jelema kasep mah itu sakos ge jaed bae kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
takun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana. Ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tu buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umumna manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipakai ka haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maunul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuli robahna boh diri boh batur neuli nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuli cicingna tapi neuli nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh di alam dunia
ieu rupa-rupa lain rupa-rupana tapi nu dirupa-rupakeun 5. Lamun ku urang hakikat kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia, di luar Indonesia, sadunya 5 bae. Ketika aya nikmat, urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleun nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah. Ketika orang menang musibah, lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah. Ketika orang robah, lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana. Ketika orang cicing, lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang. Nah, eta lah tah. Lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna. Hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir. Nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dikopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese. Nah kukula osok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah. Ketika orang ndek rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepetkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancen ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos kitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu nu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu mah zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat mah tama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ka dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna tuh ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan nubantak ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis bungkanya hoan
muka nyahoan make tudung ka dituna mah make ieu dan karang-karang blangkon atau ka dieuna make barang di Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru tarekat eta geus atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh banyak apa bae geus tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta geus kitu teh hese jadi ieu geus ka Allah bae ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika nu henteu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikeun sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der kade gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna, der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang. Aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial anu ngazakat fitrah bego ya murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceuli napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pemerintah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah.
lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu madzhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, bau merikak bulu urang mah geus kitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamau teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mau kos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena eueuh seutigeun kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah dagang teu dipikir aya rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang. Ya, otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Euy. Kunaon? Beteung. Pamajikanna jeung anak ngajoak ieu, waduh wah cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul. Atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah. Imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian yang sakumaha tuh di negara nu itu. Kuari ulah di pikiran, jualan kabeh pake dahar, paeh. Itu imah urang, itu negara urang, itu pake urang. Terus lantaran kabeh ka Allah tuh, heueuh atuh. Coba pemajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasehatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka dieu ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot mah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngeredit. Imam Malik bata kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh. Oh, masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese-hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dieu teu bocor, Kurang ditapina atuh geus ulah mikiran bocor di dieu bae. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Insyaallah hese jasa. Hese. Ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesta beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ke anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu
pangneangankeun coba lu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyang jasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasa di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu masyaallah karim nah ieulah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum nage teh cukup sagelas dua gelas dahar ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulannya gegel bae urang deuleu koros Iki sarua ta urang. Urang kayak gitu bulan puasa teh. Ieu naon ye? Bonteng suri. Kok anak koros. Ieu naon deui ye? Jeruk. Kok. Bapak koros. Ieu naon deui ye? Poh sagala rupa. Deuk tarawih nggeh. Aja kunaon ye? Ieu deh. Napas Bang Haji mah. Geus kolot meureun. Aduh, teu kuat jasa Bang Haji mah ya. Napas meren lain napas meren sebeting kabade eta kusia atuh jalamun normal mamol kos gitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya biasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir nyaritakeun tentang masalah kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man ra'ahu wa in kana fasiqan liru'yat nomor katiluna disubuti fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal nu kaopat bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad. Nah, iyalah aya anu langsung hilal, pemerintah ru'yatul hilal. Aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun, anu nakwim make takwiman hisab qot'i. Mun dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang, ieu mah kasimpulanana bae. Kasimpulan lamun menurut hisabna, hisab ghair qot'i.
nanggalkeun teu aya anu Sabtu Muhammadiyah aya anu hisabna hisab qat'i melalui sulam berusul falakiyah dan lain sebagainya daya jatuhna kana minggu mun diperbandingkeun ephemeris jatuhna tetap minggu ikima 15:10 maghrib ghurubus syams 17:49 hilal 0,45 derajat 0 derajat 45 dakiko muksul hilal 00:52 itulah ephemeris itu ke Belanda Inggris kemudian Yukom itima 15:13 geser setik maghrib gurub 17:49 hilal 0 derajat 43 31,75 muksul hilal 0 derajat 0,1 eta cerita Yukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi lamun hitungan-hitungan sulam namun dicaritakan panjang nu jelas itimana Jumat malam Sabtu na 1 darjah setengah ieu berarti teu imkan ru'yat berarti urang puasa minggu menurut hisab qat'i sulam munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep kemudian ayat di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai ti kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab qat'i adalah jatuh hari Minggu rata-rata aya nu itima Jumat malam Sabtuna aya anu sadarja aya nu sadarja setengah teu imkan ru'yat berarti urang istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab qat'i adalah hari Minggu urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab qat'i asana akur bakal lajeng pemerintah adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib ya nal hisab al-hasabatil falakiyah di harakatus syams wal qamar wa tariqatu Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 Masehu wa awalu ayam syahri Ramadan al-Mubarak liam 1435 Hijriah bimasyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan hiim kanurut kakarak menang darjah sadarjah setengah terserah nu jelas urang memakai pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diruyat tingkahna gedena dicaritakeun insyaallah bisa ngan teu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab qat'i sulam munairen dan durusul falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu lebaran Senin. Jadi lamun lebaran Senin Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti urang puasa berapa poe 29 poe sabulan ngaranna urang 29 poe Senena puasa lebaran urang ngaji biasa minggu katilu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Minggu libur minggu kedua libur minggu katilu libur ngaji libur deui bae minggu kahiji libur minggu kedua libur minggu katilu ngaji mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga mundal urang dina ngalaksanakeun ibadahna kemudian kitu urang ngalaksanakeun tarawih di jero na aya zakat fitrah insyaallah urang geus biasa tamah teu kudu kesulitan memehna urang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur